Assalamualaikum wa ala man ittaba'al huda wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam. Ikhlas ngawaleur salamna ridho teu kapaksa sadar didoakeun mugi-mugi eceuk jeung akang denemai ngawaleur salam disarengan kalajan manah ikhlas tu ridho dikersakeun ku Allah sing loba duit deuleuk eta duh menikah tarik ya sing loba emas sing loba beas sing loba gudang bios seueur urang kali bios aja nyakeun bae seueur urang kali oge nu penting urang kali urang saleh amin ya rabbal. Innal hamdalillahilladzi ja'ala hadzal maqama fi haflatil mubarakah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Shadaqallahul 'adzim. Shadaqallahul 'adzim al-ayah wallahu a'lam bi muradih. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kana yawmuhu khairan min amsih fahuwa rabihun. Al-hadits. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Da geunah nama cai hadeut keur kieu teh dicabak ieu tiis jeung da kabeh kitu beuki aing cai kieu mah lain kunanaon ce ngidum seprit sok nyengak ieu teh kana irung tuluy ayeuna ngaleukeut cai herang kieu mah punten euceu di abdi mah cai herang nu kieu teh da akur ieu teh aqua cai herang ieu teh ngagelas ge herang ya abdi mah paring mubaran jelema nu keur ngacaprak terang euceu nu ngacaprak nu kasurup matak beli di kampung dukuh aya jelema nu keur kasurupan ngacaprak eta teh burawe ciharang cager euceuh harita keneh sok ajaran bisi nalika hiji waktu akan pamajikan hayu hoy ngacaprak ledak kuringan burakan sok ciharang jadi ciharang mah di mana ge pareng bubaran jelema anu ngacap. Alhamdulillah Kang Latif kajeng beben mere ciherang berarti nganggapna keur ngaji we keur ngacaprak agabah nyebut keur ngacaprak tiris teh ceuy aing mah jadi yang kieu teh punten euceu kedah make pemper ieu urang mah punten ibu bapak sadayana abdi bade beli warang bios di warang bios TV warang bios cobi angkatkeun panangan kieu sadayana aya kau kaluhurkeun euceu angkatkeun ulah kieu atuh kieu
sanes kunaon euceuk jeung akang panasim turi barang kedah ngangkatkeun dua pandangan gerih dina waktos anu ajeuna abdi bari ngadoa ka Allah. Siap ngadoa? Siap. Sedengkeun di antawisna tata krama nalika urang keur ngadoa ka Allah ngarajiga barang pentakna ngarah eujeut barang suhunkeunna. Nalika lisan keur ngedalkeun bahasa doa pantes pisan upami eta panangan diangkatkeun ka luhur leres kitu euceun ngarah jiga barang pentak. Jeung sing yakin ibu bapak sadayana setiap doa yang kita bacakan, setiap doa yang kita tahukan itu pasti dibarengan ku ijabah. Bahkan ijabah doa bakal dibikeun ku Allah kadua jihad euceul. Hiji ijabah doa bakal dibikeun ku Allah ka jelema nu ngadoana, nomor kadua ka jalma anu ngamina doa lainana deuleu eta. Nah jadi kamangnana tah ieu teh nyambung paku gara-gara katiisan ieu teh ya. Keur ngebahas doa jor kanana ieu. Aya duga cara ge mangnana aya. Cuk mana cuk. Aya di kampung dukuh mangnana aya. Di mana euceuk gaduh caroge nu namina nana eta teh kudu atoh euceuk. Naon sababna? Sabab ari ngaranna mah pangalusna ngaran saantir jagat alam raya eueuh deui ieu timang nana barang ma merek nangtung araya siap ngadoa siap sok aminan kusadaya. Allahumma nawwir qulubana amin binuri hidayatika kaman nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika badna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil cek kang cek kang jadi ternyata geringan loba keneh awewe daripada lalaki ya. Patak dinas orang ge beda antawis akang jeung euceuk beda. Datari keneh euceuk daripada si itu. Laras teu ceuk. Tapi da wajar euceuk tarik oge. Naon sababna? Sabab ari euceuk mah bibirna capetan. Jadi dua-dua deuleu. Bahkan aya nu belah tukang mah opat. Bener ketang cedak. Dua nu luhur wungkul tanya. Dan nu handap patara ngomong ieu. Paling ge sok seah. Da kadanggu atuh ku akang. Sok gerak kang eta keur tengah peuting jemplang jemping geuning waktu jenari-jenari geninganan. Eta teh sorak toronton muat semen. Iya. Ting jabari cecebok na teh sok tari. Seblok cabok, seblok. Aja montong dicabokan. Ya, lu bener cecebok mak ya kucur, usap, kucur, usap bareng. Gerangong. Nyaluhun kene euceuk atuh seblok cabok dileukeun ku euceuk salaki euceuk mah leuwih parah. Parah salaki euceuk suku kenca kana galengan buka tuhu geuning kana solok serelek we aya nu sok bari nangtung aya oh kata bare
rezeki isugan tes letting rek diserelekeun da eta mah dicekek heula huluna eta geus dicekek disindrek eueuh Nitip ya para pemuda orang kampung Dukuh si eta montong sok disintrekan lain kuna naon ayeuna panginten hidup umur 25 tahun umur 20 genep tahun umur 15 tahun umur 30 tahun ayo we si eta disintrekan nalika keur gigi deulekeun nalika nincak umur 40 tahun wayahna lamun palebah malam Jumaah kita hudang moal naikeun hudang kalah demo anu aya hudang sia mung aing nyeri hulu araya cek cek aduh aing tiris euy eta aya cikopi teruskeun aja. Hadirin rahimakumullah. Ciherang deui. Aduh. Keur mah tiris, keur Ciherang aing tuh beser ieu mah. Hadirin rahimakumullah. Pimpinan umum Yayasan Nurul Huda. Laras Nurul Huda ieu teh. Beserta keluarga anu kusim kuring dipihormat wabil khusus Dewan Kiai Yayasan Nurul Huda kersana Kang Ajengan Latif anu kasep geuninganan ngan bieu teh juga nama can minum nyebut wabillahi taufik jadi wabillahi taufik eta teh pun lanceuk alhamdulillah. Anjeunna salasawiyos alumni pondok pesantren Miftahul Khair doakeun ku ece mudah-mudahan Kang Ajengan Latif ditambih-tambih berkah ilmuna amin ditambih-tambih berkah yuswana amin ditambih-tambih berkah rezekina amin tuh gagah Ajengan teh leuceut tingali jangotna saeutik kitu bajuna koneh tapi dah winge kasep ada itu pun lancet aja hiji lancet dina umurna nomor kedua lancet dina ilmuna alhamdulillah bingah pisan berkah ilmuna luar biasa alhamdulillah tepuk tangan buat Kang Ajengan Latif begitu kantun aparatur pemerintah setempat wabil khusus kersana Bapak Lurah Kelurahan Ciakar laras Mustami hadir anu kusim kuring dipihormat bapak-bapak nu sartia ibu-ibu anu tarwadu para pemuda anu jembar dada para pabudi anu jembar ati anu kusim kuring dipihormat oge teh kakantun para ulama nu sami hadir anu kusim kuring dipihormat alhamdulillah ibu bapak sadayana abdi wasta teh jang beben saha cenah ceu make ujang beben melengkungan pangulem kersana pun adi pun lanceut Kang Ajengan Latif kirang langkung panginten palurah duka 2 mingon ka pengker duka 3 mingon ka pengker memeh ka Cineong teh nelpon heula Kang Latif teh assalamualaikum tad waalaikumsalam tod pada intina anjada ngangkir ke abdi piwara ngaos teu bari teu tiasa abdi mah batak hatur punten ka para ulama para kiai sadayana para kasepuhan abdi urang kalih anom keneh calikna di luhurnya Pak sementawis para kiai para ulama di haranap tapi da ari jeung akang mah akur we luhur teh kitu kan keun ceuk abdi jang beben urang kalih anom keneh calikna di luhur para kiai di haranap. Hadirin rahimakumullah alhamdulillah ibu bapak sadaya dina waktos anu ayeuna urang hadir kana ieu tempat kalayan maksad nyuprih pangarti ku jalan thalabul ilmi nu dikaitkeun kana memperingati tahun baru Islam 1445 ieu teh disebutna tahun Hijriyah
Ari tahun hijriyah teh awal bulan tina tahun hijriyah namina sasih Muharram. Sasih naon cenah ece? Tingali tina Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Dina waktos Allah nyiptakeun langit sareng bumi, ternyata Allah nyiptakeun kana bulan anu seueurna di sisi Allah itu aya 12 bulan anu dibeungkeut ku tahun hijriyah. Awal bulan tina tahun hijriyah teh namina bulan Muharram. Sok urang papai Muharram, Safar, awal Rabiul Akhir, Jumadil, Rajab, Ramadan, Syawal. Deuleuh aya hafid aya disebut hafid. Dulqodah euceun hafid. Berikan deui Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Rajab, Syawal. Tuh gitu mah tuh gitu. Memperingati tahun baru Islam anu pada intina ece urang teh kudu hijrah. Naon cenah ce? Ari hijrah teh kabagi 3 ece. Hiji aya hijrah qalbiyah, nomor kedua aya hijrah ijtimaiyah, nomor katilu aya hijrah fikriyah. Hijrah aya 3, qalbiyah, ijtimaiyah, fikriyah. Hijrah kabagi hiji qalbiyah, 2 ijtimaiyah, 3 fikriyah. Bareng Kang hiji qalbiyah, 2 3 fikriyah. Aja bungkul sing tarik ce hiji 2 3 Akang nu kahiji aya hijrah secara qalbiyah. Mana di antawisna anu perlu kurang dihijrahkan secara qalbiyah? Nomor kahiji eusi tina hijrah secara qalbiyah adalah hijrahkan pribadi urang tina musyrik sing jadi bertauhid. Amin. Jadi eungap kieu euy. Kang jadi eungap kieu Kang euy. Halo, tah aya tah Kang ngeunahkeun Kang ayeuna. Araya. Ieu urang bebarengan warga masyarakat urang kampung Doko, mari kita hijrahkan secara qalbiyah. Eusina nu kahiji hijrahkeun hati urang sewang-sewangan tina musyrik sing jadi bertauhid. Sing yakin dina hate ece bahwa Allah anu ngahirupan urang sadayana, Allah anu ngamaotan urang sadayana, Allah anu ngarizkian ka urang sadaya. Bahkan secara hakikat ece jeung akang tiasa angkat karena ieu tempat ternyata geuning urang teh dilengkahkeun barang dilengkahkeun. Mata aya 2 bahasa ce. Aya lengkah, aya dilengkahkeun bareng. Aya lengkah, aya lempang, aya asu, si kuring rek nanya ka paruwargi sadayana antawis lengkah jeung dilengkahkeun sami atanapi benten ece? Sami atanapi benten? Benten. Aya lempang, aya dilempangkeun, aya asup, aya diasupkeun, aya dahar
aya didaharkeun tingali eta dua bahasa jika akur padahal mabeda. Lempang itu secara syariat sedangkan dilempangkeun itu secara hakikat. Jadi urang sadayana nu hadir kana ieu tempat angkat ti bumina masing-masing menuju kana ieu tempat, ternyata secara syariat urang teh lempang, secara hakikat ternyata urang teh dilem. Lato-lato gerak euy. Cek. Dilempangkeun. Laras henteu. Urang sebagai ahli sunnah wal jamaah kudu berjalan dina hakikat jeung syariat. Sedangkan ari hakikat mah i'tikadikeun, syariat mah lampahkeun. Nitip ece bersihkeun i'tikad urang sewang-sewangan, ulah ngabogaan patekadan, syariat ngabogaan tapak. Syariat mah teu ngabogaan tapak ece. Obat matak napakan kana nyageurkeun, cai teu napakan mah teu napakan kana nyageurkeun, nya kitu deui usaha teu napakan kana ngabeungharkeun. Saha adu ngagaduhan tapak damal la ilaha illallah. Urang sok sebenarnya tauhid ka Allah. Ieu mah ngajak urusan atoh nu aya kuring mah euceun. Cek yang jadi pohon deui gitu. Araya yo urang teh berharga soteh urang kupedah nyawa ngahiji keneh jeung sajasa. Euceul dipikanyaan kudu jadi salaki akang, dipikanyaan kudu jadi pamajikan, bahkan dirangkul urang kudu jadi anak teh kupedah we ruhna masih keneh ngahiji jeung jasadna. Coba ceul tapakuran nalika ruh dicamak ku Allah tina jasad urang, yakin urang teh berhargaan kabeh para bilatung ngaras. Oh, tak ulah takabur malah badinya. Badan pun tak berharga tuh sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Sok gerak euceul make tereng-tereng ya. Sok ngomong gerak ceu teh bareng. Tah sok balikan deui. Secepatnya jasa dipendam. Secepatnya jasa dipendam, kini tak lagi dibutuhkan. Dulu yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Oh, kudu make laras didam. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Dengan teroreng makakeun ka ibu bapak sadayana. Yo urang babarengan hijrahkeun secara qalbiyah urang bahwa urang ulah ngarasa betah cicing di alam dunia, sebab hakikat nomor urang adalah alam akhirat. Dunia bakal ditinggalkeun, akhirat urang bakal disampeurkeun. Jelema mulia di hadapan Allah iwalti dua, hiji boga ilmu, nomor kedua dibarengan ku amal. Kumargi sakitu kade pebeujeur urang kampung dukuh sing daek ngaraji, sok sanajan ari ngaji teh memang gampang, nu hese makur hiji nyaeta ngamalkeun ngaji lain ngamalkeun sekan anak dewa derekana ngaji jika mangna. Halo araya jadi hijrah qalbiyah teh tilu. Hiji hijrahkeun tina musyrik jadi bertauhid,
nomor kedua hijrahkeun tina takabur sing jadi tawadhu, nomor katilu hijrahkeun tina hubul dunia sing jadi hubul akhirah. 15 menit deui. Aduh capek ceuh. Ngerbodas kene. 2. Aya hijrah secara ijtimaiyah. Naon isi daripada hijrah ijtimaiyah? Di antawisna nu kahiji hijrahkeun tina koret sing jadi bager. Laras henteu ca? Matak alhamdulillah balager orang dieu mah. Ciri bagerna geuningan aya santunan anak yatim piatu. Alhamdulillah. Ulah nepi ka ngajadikeun jelema anu koret, komo koret kana masalah agama aja. Sing bager kana ilkana agama, berani berkorban kaki kamajengan agama. Alhamdulillah sim kuring mah bersyukur tingalikeun di ayat Yayasan Nurul Huda. Masya Allah luar biasa. Sok dorong ku sadayana ulah sampikeun urang apatis masa bodoh terhadap perkembangan agama. Urang rela berkorban, lamun teu boga harta minimal urang berkorban pikiran, lamun urang teu mampu mikir minimal tenaga urang kedah berkorban kangge agama. Insya Allah jelema anu berkorban jang agama hirupna bakal barokah, tapi jelema lamun korek jang kemajuan agama wal barokah. Araya hayang kieu ulah koret ece kadeu beupeut. Ibaratkeun balong sok tingalikeun balong eueuh hayu we di usian we ku cai ari pangocoran pembuangan eueuh. Ibaratkeun Allah teh mere rezeki ka urang terus-terusan ari dikaluarkeun teu eta teh ibaratkeun balong anu terus dipinuhan ku cai bari teu dikaluarkeun kira-kira bakal bentas atanapi moal bentas. Matak ditip ieu ka urang kampung dukun. Komo bager kanu jadi inung jeung bapa mah eueuh ya Allah. Matak emut saurupun guru waktu abdi kapungkur masantren di pondok pesantren Miftul Huda Manon Jaya saurupun guru yeuh jang beben lamun hidup hayang barokah ilmu sing menang doa jeung ridho tinu jadi guru ngan lamun hayang barokah dunia hayang beunghar dunia hei para pamuda usahakeun urang sing menang doa jeung ridho tinu jadi indung jeung bapa. Ulah wani nganyeri hatekeun kanu jadi indung, ulah wani nganyeri hatekeun kanu jadi bapa. Karaos para pamuda ku abdi ece karasa geuning ngamuliakeun kanu jadi indung, ngamuliakeun kanu jadi bapa mah ya Allah berkah dunia teh karaos. Maka abdi mah nalika bade angkat-angkatan ece punten bade angkat ngaos rek saket rek tebih anu pangpayuna ditepang teh pun biang. Urang teh sok boros sabala menikat mak hijrahkeun secara qalbiyah sing qanaat hirup mah ece kudu qanaat dina harti ngalap cukup anu aya hirup mah kedah bersyukur ulah sok panasan ku banda batur ulah sok neuleuh kana milik rezeki batur mending keneh urang mah hirup mah menikmati apa adanya syukuri apa adanya ulah sok hayang make baju batur bisi teu mahi baju mah pake we nu sorang laras teh cenah sok hijrahkeun tah hate urang teh ece ulah sok muruku suluh nalika urang keur meunang musibah kabeh nalika urang keur meunang ujian ti Allah sang harpan ku sabar no sangema barang pan baheula mah nu saebah eta teh ngan diganti ku adi nu saebah punten ceuk papatahi menang kasusah tuh tong amarah harapan ku kasabaran
keimanan dina hate ibadah ulah talangke nu saema nu saema ya lembaga semakin macam guru-guru nasi diberi kesehatan ku Allah